Asyhadu alla anfusikum saksian diri maneh ku maneh we. Ieu mah cilaka teu mikiran we batur sia mah. Batur meuli sawah kaduruk hate teh. Boleh tegahar di ujung meuli sawah we. Gua gaji monyet. Oh, da ngasuh urang teh kaeta teh dan teu meureun. Suudon teh. Terus kaduruk sia mah hate teh. Nya ai bogo kapolwan cecok menang ai bogo mana normal aing teh. Oh, ngan di mana orang nyeleweng di bedia. Berdiri baik. Apa berdiri di mana? Ada berdiri tadi. Dari mana yang berdiri di pemerintah? Ada yang berdiri di Allah. Nggak naik di pedia pemerintah, kalau pedia polisi jadi bohak. Pedia baik bener. Negara lupa widangi oknum teh apa? Malah pedia nama wakil rakyat keringan air ke rapat-rapat nama sidang-sidang keringan dan harare sesuai mah. Malah pedia nak benang kayak nama teh oknum wakil rakyat teh. Makanya maling kai jadi hilir tuntungna teh sungai teh heuh ngawakilan rakyat. Daerah-daerah rakus pisannya Pak. Sarakus-rakusna maung, ayeuna maung pan raja leuweung disebut teh ge. Kahakanana nganu sebut tabing. Sadaya hiji kajadian ayeuna maung apruk-aprukan yang nganu cadek ngaredok. Daging nu dihakana ku maung ge. Tapi jelema daging di dahar, lauk pauk di dahar, buah-buahan, bebetian, daun-daunan diremus. Malah dia akan meminyak aspal, semen, gila-gila. Jelema tak rakus-rakus. Nyetak itu. Ingat dengan baheula dina zaman perjuangan ya Pak. Kumaha? Oh, di zaman perjuangan akan baheula nepi ka paepos akan belaan negara jeung bangsa. Para pejuang urang nepi ka korban masuhan ku Pertiwi supaya anak Kincu Rahayu ayeuna karasan nyawa dimurahkeun karena waktu penjajah beunang ngabri ka pangguian ditawan. Balik penjajah atau negara merdeka penjajah kausir akan pejuang baheula teh keluar ti pangguian teh pada ngahormat malah jadi pejabat tuh baheula mah dibui heula jadi pejabat teh nah ayeuna mah jadi pejabat heula teu dibui eta silakan teh Pak. Alhamdulillah sudah jadi ibadah ade udah biasa dengan air-airnya mah teh ka Madukaran teh nasional teh sampai kawa ku maneh. Lamun buanana lamun putusna buanana mama le jamula ada kapungkur celek ku abdi ku anak anjing punya Hormat. oh ada anak anjing ada di taman nih ya aku semua haturan lagu sepuh tahu lah syukuran sareng saha di juragan anak ka dieu aswata mah sareng tuang putra anak ka dieu alhamdulillah kaget coba tadi aswata mah dengan ngamui ngahaturkeun sepakat aturan nuhun kita tuang putra aswata mah teh nuhun Manawi teh Arjuna Satrabahu.
dia sudah mau. Saya pikir saya rehonnya ini. Oke, tenang. Iya. Apa? Kunci hayam teh cuma. Ayam cuma apa mesti jual? Cabut satu atuh. Nah, kacem. Antam tangani bukan mas, tak bertahan gitu kan? Senang duren kan? Duren, bekipot. Atuh beser. Tapi hoyong. Juru peradakan sih teh. Jualan juga diheueuheun mere. Ngahaturkeun semua katuran rawuh. Apa pere katauna? Prabu Sobali teh itu. Citra Yuda. Sumuhun. Sakit gini. Aya hibar. Udah, mau gini. Alhamdulillah. Udah jam syuting. Udah. Waduh, itu baju urut kobaran mau bujeuran. Bicara tuh muncul didurukan itu bela. Ya haturkeun semua haturan lawur. Aya ibar kurang. Oh benar. Hanya omongan itu. Ayam genep deui boy. Jadi pada dipasihkeun Wah. Ngomong teh kita geuleuh teh jawab. ulah asup kami bahaya ya runtuh kayak imah. Tapi ya. Aku dan mau sakit bukas kekayaan. Bapak. Silakan nyuguhana nakina. Syukur modal ya ibarat tadinya apa ibarat? Ya, ayo disuguhan ganyo. Bawa senengeun, kamu beri atap. Ulah haturkeun semua katuran rawuh nun. Nuhun. Ulah haturkeun semua katuran rawuh jadi ulah. Syukur. Di abdi teh. Kapan sih kare? Biasa si gareng teh kulan tos kirain nama tos muka bengkel. Karena jualan bensin 2 tak. Syukur doi. Kudu naik usaha sampai ke saudara-saudara teuing. Ieu teh aya pikir salena oge teh nun amuing ujang cing atuh aya naon teh teh jar. Tuh aya nu baligem bae. Sareng bae 400 leubeut bade. Antong. Kita ngaliweukeun. Lahina teuing tong cara mah di ditu mah anggur. Lu Kau tinggal di pusat kayu. Aswatama, saware di luar. Sebut. Mana pulang kieu itu. Saperkara mah hayang pamih hadir teh. Kadua perkarana nya kieu teh. Bisita apa di negara asing lain teh leuwih
ngiri weh. Kopi. Nu maca pasar atuh di dieu. TV boga teu? Lumayan ada informasi. Wah, kapumpur oke sih aya masihan TV teu berwarna. Dibalik aya mau. Gua aya geuning di tukang jualan TV teh. Ciri TV kurang teh. Jika dia sana ngajualan geuning akad ngajualan. Dis cocok. Hayang sabaraha maneh dibere duit? Bayar gawe mah. Tulungan mah. Kudu kumaha? Da sirik semar geus kasawar dukun teh. Baru karena bapak itu kuncen aja. Kemarin dia negur Jerman yang Spanyol salah. Cep, minta tolongan, sok. Ia teh kehidupan masyarakat negara, kehidupan syariah. Kumaha sajeun katantuanana eta mah lamun sasajen saja naon anu kudu nyadiakeun. Lamun menyan naon nama ieu menyan alam oge apel Arab, apel jin. Madat aya. Apa aja madat naon? Angin nu kaluar tina bujur teh madat. Medut atuh. Tulungan mah. Wayahna ulah tadi tulungan. Cak cenah mah kudu diruat ku semua. Cek. Aduh ayangan. Ujang hilangkan jaring ngimpi-ngimpi akan isi mami biasa ngocor teu ya tak silakan. Kami bodoh balelo saya kanyaho hidup teu bodoh-bodoh acan isi mami. Aralun-alun disuhutkeun hakun dengan disejar. Aduh ulah jadi menu da puguh isi mami keteteran. Kedah kumaha sarana sakalayan sanes ahli ngan kitu kawan. Sarwakeun kajangan papanawa jeung kapurawa. Ulah nek topi aja di jelema. Ulah diwilah-wilahkan maneh teh di negara aslina berangkat baheula. Memeh bukan negara teh. Memeh bukan negara amarta panawa teh di mana ada keluarga aslina. Tina eta karibuhan teh ayeuna naretela. Kapuguh BBM mana eta tiap-tiap negara oge naik. Wah, leuwih rusak leuwih parah di negara aslina mah udara remok. Kacau. Malahan tindakan anu anarkis. Anu temahna dari Pak tuding-tuding, ieu salah, itu salah, patuduh-tuduh. Oh, solusi pisan. Cek tulungan. Di mana tetep kusir? Ilmuna anu bisa mudahkeun desai. Semar anu nyaho. Uma paranormal tetep kitu teh. Ahli biografi ditalukeun. Lah, naon? Namun tiap bapak bisa ngotorkeun cai hebat teh. Kalau atuh mah biji teh main-mainan teh. Tutungkusan teh.
olahan pan batu loga nyarita buruteuna semua lain porai kadut ku ilmu tuluman kayaknya ai dewek bisa di mana nah yo ieu teh Jer, kumaha lamun sasajen naon? Maintai sajaden itu mah sapi genep mah. Naon saya tipu? Minta ayam kemreng. Tong kali teuing ayam naon kon? Ayam bodas. Oh, bisa ayam butuh ayam bodas naon? Itu gede-gede. Jam, terterang yang perlu kumaha si abdi teh bujeng ingatkan dari ngimpi-ngimpi acan terterang, laras kita terterang teh. Kedah kumaha sarana, dasar ahli teh. Laras kan bapak mana teh tiasa naon-naon pan miwarang teh kudu ka ahli nya upami miwarang sanes ka ahlina tunggu kalau sakadana kalau bukti rusak teh. Iya. Panseun pangita di negara astina para ahli. Iya. Aya Joko Bodo, Mama Roren, saya tahu miwarang. Saya pun bapak mana tiasa ngabor. Kalau tiasa ngabor bapak inul. Itu bulan. Bulan? Cing, tulungan aja Pak tulungan. Sumuhun kedah naon anu dilaksanakeun ku sim abdi, kedah kumaha carana terang pisan leres ieu Pak. Nah, nepi ka kitu teh. Pendit teh. Pokona mun jadi jelema beungan. Cacak di masalah nepi ka kores teh. Iya. Iya, Mak. Lain moal polos moal. Ayah, hayang sabaraha? Cepot. Nomor rekening tuliskeun. Rekening listrik. Dikirimkeun ke itu aslinya. Kirimkeun ke Hah? Si cepot kitu pibeunghar dieu. Ai kuninga mah ka Java tuh. Ih, Java ti mana? Ari ayeuna anu kitu. Keterang nu. Nawar. Aing boga imah realistik. Dibikeun hiji. Asa pasarkeun. Tapi imah di tengah laut. Aja guru ngajawab dari teh jawab kita. Iya pancuran talaga alun teh ayeuna geus menek. Kulantaran talaga naksaan kira caina teh maca. Cing. Lamun kudu diruat ku dalam saha? Iya, baganya biarlah dalam bisa luar. Tuh, keterang pisan di simap tipe. Singsieunan kayaknya jual tanah singsieunan kageuna. Singsieunan. Keluarkeun si mah tadinya. Emongkeun bandara jadi dia. Mungkin mana sa? Punten mah. Sampai dari sok. Umar. Ulah. Ieu mah satana maksa ya ulah. Dek dikasorkeun eta silap sae Talagarung. Apa bawa? Nah Hasim kuring anu menang kitu da terang. Dek dikasorkeun. Ajaana. Nu matak cek aing oge ulah rempo amoklan kata mah. Ulah mancing teh. Da moal pati-pati paranormal pada nuduhkeun ka maneh lamun maneh teh nyaho. Jisim abdi teh terang naon ya ayo geus kana fisik mah ali kan
Kumaha geus ini haling abi-abi deui ge. Jangan kene kapunan langsung. Kalau jingkat teh ka mana sih? Ayo daya abi anak berat. Signal boleh. Ya, signal. Eta bapak mana tapi kata bisa, tapi jatuh. Berarti meninggalan anak itu ni. Hari mana? Oh, api tibu kacang-kacang nak habis tu, nak ratus gamos. Bapak ada apa? Kamu anaknya? Yakin bapak malah jauh. Yakin kumaha? Paranormal dengan bicara baik. Jerman menjara hukum. Aturan ya Allah makna yakin kacamata. Lain yang sama saya bisa membukakan atau membuka terdekat saya malah kita. Mungkin dari kahli nak bapak. Jadinya akibat percaya dengan cara itu. Tong dianulik teuing kana kitu teh ah. Iya. Percaya teuing kana kitu tahayu teh. Da teh percaya kana diri sorangan yen ku Allah digelarkeun ka alam dunya teh disebut manusia. Malah disebut nabi mulia. Mulia manusia teh diancikan akal, pikiran, budi, pamilih, rasa jeung perasaan make atuh. Tapi ka pararoe kieu hate teh. Tanamkeun dina diri teh kamuliaan teh eta teh manfaatkeun eta teh kana deui Allah kanyaah Allah ulah kaki Allah anu ngancik dina diri urang perkara we patin teh kitu. Keyakinan kayaknya. Iya. Tah ini cicina warna mah keyakinan cenah jelema teh kadang-kadang lu paeh hatena paeh dina agamana. Saha nu paeh dina agama teh saha? Syukur teu dituduhkeun ka sia ka si B. Syukur. Malah sering kapun bapak nu sararumping teh ulah. Nu mawa cai aqua, nu mawa menyancing cenah bapak Semar abdi teh dina zaman kiwari teh hirup cenah pika poekeun teuing. Bari tengah poe ngomong kitu na teh. Bari ngopi hujaneun. Hartina teh batinna beureun poe hartina paeh. Kaya anu kudu takiran nu kitu we bapak. Nu mawi hapunten jadi sing abdi bade ngawartos saja kana batin anu poe kieu. Da sana urang atuh tenaga ahli di negara aslina teh. Korehan atuh. Upami salira ayeuna dimaksa kapun bapak kolo bari jeung kana prinsip maksud bapak jeung geus eta teh sarua jeung nemongkeun kalemahan pribadi salira. Kalau mau dituntut ke pesin kuring ada bapak abdi itu nggak ada penganiayaan bisa kena ke hukum urang. Aing pejabat kena hukum Aing ngaran-ngaran hukum adil teh cetar hideung teu penting koneng teh niat teh afiat teh inung teh bapak teh sanad teh keluarga teh mang teh alat teh sobat-sobat acan salah tuntut. Cara jadi dinya pejabat nak hak kuring salah ku manusia teh hak asasi manusia teh rek diukur ku tungtung sapatu didinya nu pejabat. Ade teh ku sararea. Ini langsung. Kuring atau didinya nu kurang ajar teh. Goblok si cepot. Si cepot mah goblok oge teh jeung mata sekolah. Tapi lamun didinya goblok. Anu kaliwatan dalam pendidikan. Bari didinya mah dangiang, bapak didinya teh dangiang. Pandita ongkoh, wiku ongkoh, muka pasantren dijajar sekali mah, dah mukoek batin teh. Nu diajarkeun teh naon ieu? Setiap maca ayat kudu leuwih lemah hate teh.
lemah di payunan anjeunna di payunan maha kawasa jeung urang hirup teh teu bogaan naon-naon di sasampiran awak sasampayan sanajan di pangkatan oge mau pangkat terus sakedeung di meja ada coplok deui balik ke karayat cing atuh ulah ngampas teh kalau leutik teh bari jeung kuing karayat anu ngajadikeun anjeun udah gede dalam eueuh aing leutik teh jadi kumaha selain namun anjeun anu hayat teh mimpi cukup waktu weweku nyarita di lukaliku sangkat batu di kubu itu kang tipu kok bener naon cetek lain duh kakak sahawe jangan denger naik dek denger na dek itu salah jadi pikat ABC kali urusan aing ngajarkan luar siap ada fisik di aing wani kakaulah wani henteu sieun henteu di luar aja bela diri kita lupa dia ke komentar bisa boy deh apa didinya sampai cing harapan didinya boleh lupa ya waktu yang dia ada fisik ya cing mun bisa mahulah lebih karena fisik tukang maksa tukang mirusak lebih ke maca ayat-ayat pangeran jadi akhlak anu hadek paingannya eta meme salat nu di kumah eta leungeun sasama siku suku sasama tur pantugur oge geuning aya kadang-kadang sok ngadengkul angeun batu nya rumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumah saya beungeut leungeun sasama siku sabelah bisa sabelah oge sah asal teh cabutung soek bau jalan-jalan ke disusu cager gus ajai uing ngapain lah naon gimana kering naon naik aja manura kepae gede walah upi ka kaset kieu di jelema lah naon Bapak Kapolres Bapak Kapolres Kapolres Garut jeung ni kaset kieu ayo bapak kapolnya nulisan tepang nyuhun mau ada di YouTube itu kata bapak Dede Amung ulama syahat kasihnya ngaran kaulah
upami pesantren ngaran kaula teh Bambang Ludira Suta. Bambang Yudhoyono. Bambang Ludira Suta. Oh. Jauh-jauh atuh Bambang Yudhoyono mah bapak urang, bapak presiden. Wakilnya teh pan Pak Usuk Kara. Yuk atau Yusuf Kara. Di mana deh? Kaula teh di pasantren kenali sabda. Pasantren kenali sabda. Mati ulun. Tapi aku eta mah pagedeng-gedeng sareng pasir beuri. Sakat ka Karisia. Nya manawi kena sareng ucok si galantang. Dupi sari rasa. Dupi sari rasa pada jengkar kemana sih? Oh kaula. Karasan pisan. Manawi umina sampean. Ngaula. Dupi bumina Bapak Semar kali mana? Ya. Bumina Bapak Semar. Oh, ada tambah begini ya. Terus mati ya teh. Pas apa ilmunya? Dek nanya ke naon gitu. Bade maksud naon enggak? Saya unik enggak Bumina. Bapak Semar. Oh, ente. Tahu sak mohon. Ada dunia ada yang tanya oh. Bade kapangan Bapak Semar. Lu kuat terus itu. Naon? Abdi kita terus terang ke maut. Sama Bapak Semar. Aduh. Gusti. Iraha. Abdi kita terus terang. Bapak Semar. Begitu Semar. Ay Semar mah aya kene. Ke anu teu aya bapakna Bapak Semar. Bener deui. Ada polisi mau ulah bohong. Kudu ngadek sasekna dina sapasna. Ulah berbelak-belit. Iya. Oh, Semarna mah aya. Aya. Nu teu aya teh Bapak Semar. Oh nya. Oh. Dupi salira. Kapan tadi disagamkeun? Saha? Dede Yusuf. Wagu batu sama gede itu. Ya. Wah percayaan pada Dede Yusuf makasep atau nya. Baik, ada yang mau juga bersyuting. Berkena di shopping itu kadang-kadang boleh patut. Ayo telepon ke Abdi, nyonya Igun. Aduh, nyonya Igun ya. Tapi kalau mau nyangkir. Urang mana? Urang dia, oh urang dia. Panggil tetanggana Bapak Semar. Aneh. Oh, tetanggana Semar. Aneh. Tapi abdi teh anakna lah. Ieu nu Cika abdi nomor 2. Nomor 3 anu juga bengkel. Nya kana sayur ayeuna mah. Sigareng teh dikarih kieu.
Namun lagi atas gentol jadi pucok. Nah, oleh siap. Jauh. Isi bulu, si gareng. Jadi benar domba. Ah, pengading. Coba diburi aja teh, gaden donat. Abdi cepot lah. Iya temang cepot. Nuhun abdi cepot sujana. Ya pun adi dawala sutisna. Dupi kalau muhat Kapolsek. Kapolsek mana? Kapolsek Cisurupan. Kapolsek Cilawu juga Mantan. Upami ieu Kapolsek Singajaya pang jauhna. Bade nepangan Semar, bade naon kan? Aya taroskeun we kula mah. Ya, terus apa saya mun aya mah? Kamari we abdi anakna naroskeun cekeng Jerman ieu jeung Spanyol. Kumaha nu eleh? Nya. Aya nu eleh teh sia ka Inggris. Tahu atuh. Mar cepot abdi. Hakim parantos netepkeun naon rupaha kajadian teu bisa jadi tanpa sabab. Wah, jaksa ieu. Tukang mariksa juga. Hanya kawin di zaman kiwan tukang mariksa dipariksa. Karunya. Jadi lawan martinya sampean rak-rak dihadapkan pula ayah kejadian belum leres aja sabi-sabisa kaulah teh nya dikasahkan sampean bisa dapat deh nuhun atuh deh wade nabi teh syariat teh aduh berat nyuhun berat terima geunana teh senang jauh raja kosok sami saya ngambil kosok ada abdi dia aya kejadian jeung kana rompok teh oh ka bumi kejadian naon nggawi kurang paranormal di aslina kabeh teu mati aya kitu. Ya paranormal teh meureun eta mah lempar batu sembunyi tangan. Bulantaran manehna meureun teu mararati tuduhkeun ka pun bapak. Ka Semar. Wah. Naroskeun jeung di astina teh cenah saja bahalna tiwah kaayaan riweuh dina sagarupana nya. Hareup hengkul dengean rakyat-rakyat negara remok mahasiswa terus nah, katuruk-turuk kira cair saat yuk kawalungan yamuna anu ngamuara kawalungan gangga tak cina gara-gara kita laga pancuran ada menang sila saya ingat cina dipenet ayat menang bisa kakocorkan tapi perlu kita turun ke Semar pancuran telaga harum teh Lajeng maksa aipun bapak teu ningeun. Dupi sampean, kamu abdi teh terang. Abdi teh terang. Ieu teh apaleun, pun bapak teu ningeun. Tah kitu deh maksa. Kumaksa-maksana eta orang astina kan sumping deh
keke pun bapak ngabarar itu maksa dugi ka pun bapak teh dibanting daedan teu ngeunah nama mana tim sendiri eta oge ku abdi teh dituduhkeun ka itu cinta ka situ magenut nya antara pe ka situ cabuang tak itu ulah dalas pun bapak teh meninggal dipaksa dijebrot teh dibanting teu nah atuh kuring anakna bagaimana nya sakuat tenaga atuh abdi teh ngabejaan maneh da sing jeung ulah ngayakeun tindakan anu nanti ulah nepi kana fisik era sabab musim kuring teh sing teh salawe jeung ngomongkeun kelemahan jebrot we abdi teh dibanting teu nah itu ayah hak hidup bela diri sekali banyak diadab tapi tidak hitung pada keterangan oleh lamun dicabok batu cabok deui dan lebih ada sobar sekali mah 2 kali 3 kali 4 kali pasti gemek lawan pasti kada beleh nya dialungkeun jarak rak di dieu ayeuna si bapak anjeun kumaha ayeuna semar kumawi duka kumaha berarti nah atuh sampean titik kumawi deh tulungan deh gede kalau masyarakat mau teh nya abdi gaduh kaos kaki anyar dan karek kaduluk nya jadi pololo teh di dieu beli mah di ame kaula aya nu gelo mah tulungan bapak mana bisik mahalan bawi ayo kadang-kadang jelema teh jeung rohmat pitulung bakal papaliwat ayo sagala rupa kejadian di alam dunia lamun ditapakuran mah ieu modal pikeun ibadah teh perkara nu datang nya ngan urangna sok kaporong sok silo nya ayo juga ya naon abong dunia jeung sagala jadi abong dunia anu teripik aja urang oge romantika kehidupan hampir kejebak kan urang hati urusan dunia sakurang-kurang nama ayo begitu tiap martabat hiji bangsa kan bisa diukur tina budaya mun budaya geus aut-autan perusak bangsana cara rumping keluarga besar Kapolres Garut bapak-bapak Kapolsek sareng-rengan polwana lain hayang kapolwan nyai dewek laki mau bogo dan pirakeun urang dewek kudu menangkeun nu kitu jauh kita dak kalangi teu Dirgahayu hari bayangkara kepada dua siap
Bapak Kapolri, Bapak Kapolres, malah membolot kau cek. Sabotase ya. Bapak Daros selamat. Bagi tadi negara Gamil hari Bayangkara 32. Jalan tundui doa tidak tadi. Oh kali-kali. Kapan kebersamaan deh, kemanunggalan deh. Persatuan kesatuan teh kudu dikokohkeun kali-kali ayeuna sarambongan ieu geus bersatu. Kudu bareng dewek gareng keneh kenang disada gamelan pon kitu. Sinen gagigi hartina teh. Manunggal jadi lagu disebutnya. Coba lah. Bagus, kurang tidur karolot euy. Rasana teh barudak keneh meureun. Sangkiran geus arincuan teh sia teh. Tukang alok mun buyut. Ieu kitu. Geus garanti puluh. Geus ngararas dina ayam. Bina-bina teuing sia teh. Isin kepada Ros ke bumi kesakakan. Hah? Isin kepada Ros ke bumi kali penyerangan kepada Ros. Pada Ros. Heeh. Eta kudituna euy. Bapak Kapolres oge dina dinten Sabtu kamari teh sumping ka itu ka Raja Bango. Bejana cenah dewek ka itu padahal ka itu. Tuh ka Singajaya. Heeh, maksudna mah kirian kaping. Kirian. Ngalamar. Nyaeta dina Raraga Mering hari Bayangkara anu ke-32. Ayeuna mangsana di dieu. Tadi mah pada Kapolda di wari sumping ka dieu. Mun pinaya tugas dadakan kitu ka Jakarta. Aya tugas ke Jakarta ka Mabes. Nya. Soka urang pabarengan we dina waktu ayeuna mah ulah rek pakia-kia, ulah rek pagira-girang kampian. Mun aya naon-naon musyawarah mufakat. Tenang. Eta teh budaya euy. Budaya musyawarah. Ya musyawarah budaya. Ulah sekaligus kurang tidak batur teh. Naon main hakim sendiri. Ponis. Ulah kapan aya nu berwajib. Kabeh teu angay-angayan. Ya. Da budaya urang mah kitu teh tarajen insya kamalan lungtik lari. Cenah sabar sukeun. Suratan deui we. Kahatur Udin. Ieu duit teh aya jang. Manfaatkeun. Dihanapna teh kan we aloh. Eta polisi tukang beuleuh di ditu. Ayo jadi urang beuleuh ampe geuna suri ayo. Oh iya cenah yo. Tuh cenah ieu masih denen donat lah ditu. Kap. Assalamualaikum. Bray teh buka bro, Mas Udin, aya polisi. Lah, Bapak aya naon cenah udah dosa lain cenah aya katitipan surat. Disaha deui cenah. Sok baca ku maneh. Mohon cenah punten atuh. Ini teh polisi nu bari seuri. Heeh. Iya. Aya dibaca teh, Udin teh surat. Din, ieu duit teh lumayan. Allahu Akbar, abdi beuki persanten Allah teh mah hanya geuning mah welas pasti. Ya Allah, nuhun ya Allah. Kita sujud. Salat subuh ke 7 rakaat. Cacat 2 jadi ganjar kamu 7. Dibaca sok duitnya 75.000. Dalamu di mana? Dua pimahi ini juga yang sedikit. Tulis dari tekalam, atur Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah pingin ulah BHP duit ke polisi. Gening mung dugi 75.000. Jadi kata Tuhan budut mau ada polisi dinanya. Ampun, dulu anjing gak dompet.
ampun Gusti Agung makanya nyebutkan pinggir deui tapi kan dianggap sesama kalau nah numakan dina agama teh jeung ilmu itu dicilaka ya dina Islam teh tauhid cilaka tenepi ya mata sadar pagi ulah sumogol tamatkeun cing jucung gara-gara sumogol mah geuning duwi oge kana jadi gitu kana jadi pokok heuh percaya kan jeung ilmu jadi ya tah begitu nanti mudah-mudahan citra polisi tidak ayeuna kapayun di hati masyarakat tetap abadi ya amin jaya sakali jaya tetap jaya sakit itu akangnya laporan ieu juragan Bima geus aya rarakan ya hari ka itu kali datang ka TKP beres tempat kejadian perkara ayo doakan sing salamet terdoakan awas saya di pilihan aing nepi ka jadi dordar jeung baraya urang prigadani ya da aing mah jelema diburuhan jaba diburuhan ke aing diancam nih di podaran oh gitu lamun keturut tumut kan jadi dulungan aing teh digugusieun mungkin teh negara benang gulungan uing Lajan pegeng lah nepi kali gotong. Di mana-mana aing atanapi dulungan aing beunang ku pihak nu berwajib negara. Ya juga nya aing menang amnesti. Menang panghampura ti atuh heuh. Ya tadi naga aing ngobrol ke bawah. Yang mabok akhirnya kapal sawit gituan. Ya, sekarang pulang.
Tapi kalau batu, Ya, wing diprotes. Oh, naon. 3 bulan urang teh can narima gaji can kiriman ka bojo. kumaha ya teh? Wajib. Oh, acan. Acan. Kan cair. Can cair di ditunda cek. Guys, cair mau ke mana? Giro tunai. Cenah bejana mah giro. Kira 3 bulan. Dan nungan teh masih akeun. Teh bisa udahan kontan. Kira-kira. Cenah kontan di ditunda mah. Jadi mulai ke raja urang teh kena bakal jadi raja negara peringkat dari mudah-mudahan Doakeun deh kusana aya teh pernah kumaha teh dulungan urang ka sia boda nya riwayat Tidak paca kaki siapa mah. teh bibi teh ka arimi dulungan urang teh oh Kakak ganti Allah. jadi dulungan urang ka arimi teh bibi kaucok saya kaucok anu sok ngiriman sayuran teh Aman sebenarnya. kaucek Baru. malu Saya. malu karlo Karo maru. mau jadi korban politik lah ulah lebih kayaknya siapa ngomong kita jempling kidunya Benar kita jempling juga. yuk kadenge engang aja Ongkor itu ada rapi. ongkos tu jadi alam rame Ayo Bandungan. Gusti numahagu Bandungan di sini. naon itu menikati isu sangkilan rame jeung nahain nasib aing Naon kasih kumaha. meuli radio eta sangkilan weuteuh eta sugan aya nu disada hiji Baik tengah. mangkilan di dusan kene meuli HP kabeh teu disada sangkilan eta nomorna geus dibagi-bagikeun ka ikut baturan kabeh teu disada Ngomong. geus gareuleuh meureun ka ieu hayang boga TV aing teh ka meuli TV kieu poe kamari mah tapi eta sorana eueuh wae gambarna mah halus Speaker apa? lain teh disada anjing siana budak lain TV radio teh disada siana budak innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya Allah tabrakan aduh nah tabrakan bu nah cenah bejaan atuh hari mani kawas lain jeung baraya bapana nu katabrak ai nu katabrak itu Gusti di rumah sakit mau tapi di jalan oh di jalan
Jelmaan godok. Ya kering di mana di kuburna jelmaan. Oh, Semarang mah jauh. Jelmaan. Hah? Jelmaan. Dia aya kene ketabrakan. Ya kering. Kopi naon sok kurang jangan. Nu nabrakan. Tabrakan gitu. Oh, truk. Aduh. Nyai bapak dirinya numpak naon? Itu tabrakan. Oh, mio. Bina-bina cuy. Ya, dia kain. Dia ngobrol. Sembah. Kau diceng-cerikan. Dapat nasi berenai. Jemaah jadi jemaah terbaik. Aluran doakeun bapak urang ciri samping umat Islam na. Belum geus kitu aturan jadi tuna yen mau teh perlu katabrakan. Baik yang sabar jemaah jadi jemaah. Cing sabar. Cing di samping umat Islam na keun da bakal katuturkeun kurang oge. Doakeun sing di tempat kena tempat anu nikmat adik tapi tu amin gitu bukit parah aduh ampun Gusti doa itu saat ini wah alah paman sah paman junungan urang anu kakasih Arya Purbakesa jeung sah anu sareng putra Ratu Arini kakasih Raden Gatotkaca ngalut gini aduh sampurasun Raden aduh buru-buru lapor pasukan Garuda ngapakus ayat 30 namunan menang pasukan pemberontak alhamdulillah anu menyerah rupa-rupa kejadiannya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tara-tara siapa yang salam? Biasa lagi jolol maksudnya. Kayak berita luar biasa. Berita di Angkatan Darat anu dipimpin Juragan Antarja. Juragan Bima parantos dijahit dikaput lain dikaput tinggali itu cai ngabuda deui biji deui buda deui ngabulia deui sirah cai kali rambut perut digerusna arima nah bener Juragan Bima teh dirinya itu ada aya beuki ieu beuki jelas sing kira-kira saat belum kena Juragan Bima pur punto karitu mula gagak karitu mah bening pangsat aya paling wah eta imana anakna aima aduh lain aina lain Juragan Bima nya ada bapak osya yang ngepoi itu tapi ini yang perlu jago juragan itu kasus siapa setunggalan ayeuna yang sah jeung kapilanceukna Raden Rimbana teu nya osya kapilanceuk juragan negara saha siapa Rimbana heuh Rimbana teh dulur pateterean ibu sok
tinggal ikut juga. Nah, pika kawas lalu gun rokok we. Dari pancet aja di bangunan kita kurang tahu. Usak tak leungeun nepi kaki Kanada buta dengan cepet tap kita belum masuk nah bisa temen itu insya nah, dua temen Eli kita ngaji deui babarengan. Ini kita mati konyol saya jadi korban politik dari ini deh. Jadi